pan ayeuna mah anakna mah garawe di pabrik incuna jeung mokolotna kaji sedangkan incu kuarima di abdi mah di Serang geus teu bisa ngomong Jawa geus teu bisa ngomong Sunda Indonesia bae budak kiwarima atuh mokolotna kawalahan ngalayananana cek mokolotna teh kamu jangan lulumpatan aja ini habis hujan ini leur ini nanti kalau kamu jatuh nanti bunas kamu itu pabelit ngasuh incu diupahan 100.000 atuh mending kena jadi pembantu kadang munah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholata imadadin man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Genepan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Rada kapaksa. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ngeunaheun tah henteu Bu eungap tah henteu saha nu eungap kajeun kulamah eungap-eungap geh bakal barokahkeun ieu telenges main bayar-bayar bae ampun. Wa qala nabiyuna Muhammadun as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa
balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Ayo bareng Allahumma barik wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kusim kuring ditaati dihargai tur dihormati pamugi sing ditambih-tambih kamuliaanana ku Gusti Nu Maha Suci. Para kiai, para asatid, kasepuhan, tokoh agama, tokoh adat, hapunten tetiasa disebat nami satu persatuna insyaallah tengirangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana. Mudah-mudahan sing diparanjangkeun umur anu barokah. Aparat pejabat pemerintah setempat, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat anu sami ku abdi dipihormat. Teristimewa jajaran panitia penyelenggara PHBI Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad salingkungan Kampung Sindang Sari yang luar biasa kerja keras, berjibaku, korban tenaga, korban materi, korban pikiran, bahkan aya nu teu mikiran-mikiran acan meureun. Mudah-mudahan ieu pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Sing yakin moal balangsak gara-gara sedekah, ma nakoso malun min sodakotin, moal berkurang harta ku gara-gara sedekah. Justru dengan sedekah harta urang bakal bertambah, bakal berkah. Amin ya Robbal. Nu nyieun balangsak mah lain sedekah tapi selot. Aya slot di dia. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan oleh panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Tahun depan rajabannya mudah-mudahan tambah meningkat, tambah kompak, tambah meriah. Ulah eleh ku ulang tahun anak. Di Sindang Sari aya ulang tahun Bu. Gede laganya. Mangga rek ulang tahun mah. Tapi urang mah umat Islam konsep ulang tahunnya tasyakuran. Mun boga manyieun tumpeng 13 mah teangkeun ustad santri titah ngariung. Kitu munah ulang tahunna. Ieu mah ulang tahun Islam ongkoh nurutan budak Yahudi meuli kue sagede tai kebo. Di luhurna ditaplokan lilin. Anak 3 tahun lilin 3, 10 tahun lilin 10. Bayangkeun ku kakak lamun nini genep 10 tahun. Obor dipasang. Ditiup lain panjang umur paeh bengek. Anu lebih aneh deui Palurah. Eta lilin dibeulem geus dibeulem ditiup. Ari ceuk abdi marek naon dibeulem. Ari rek ditiup deui mah. Nu lebih aneh deui begitu lilin ditiup pes pareum tepuk tangan palabah mana hebatna. Mun tama pabrik baja di Cilegon anu ngagubrah-gubrah seuneuna ditiup ku teteh sampai pareum karak hore gagah eta ngaranna. Artinya apa? Jangan sampai kecintaan kita kepada anak yang belum tentu menyelamatkan kita nanti di akhirat terkalahkan, mengalahkan kecintaan kepada baginda Nabi
yang jelas-jelas akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat as'adakumullah. Alhamdulillah dina sonten menjerang maghrib ieu abdi tiasa silaturahmi jeung urang Mekarsari. Alhamdulillah abdi ti Serang ibu sabodo teu nanya ge. Kecamatan Pamarayan, Desa Pangawinan, kampungna Kampung Serut. Nu mantak sok aya nu nyebut Ki Serut, lain tukang sugu ka haji. Kupedah ngaran kampung abdi Kampung Serut, jadi warga sekitar jarang panggil nama ka abdi. Manggilna Akang Serut, Abah Serut. Akhirna disebut Beki Serut, disangkana tukang ragaji merenya. Abdi dongkap ka dieu teu aya niat bade nganasehatan urang dieu. Teu aya niat bade mapatahan urang dieu, ieu mah ala kadar ngobrol susuganan ieu obrolan cacahan sasieun sabeunyeun aya hikmah jeung manfaatna. Khusus kangge abdi anu nyariosna, umumna kangge sadayana anu ngupingkeunana insya hampura kabeh getos pada terang. Abdi mah ngomongna anca lalaunan ngaji kolot henteu rame. Bisi ibu kesel mah hayang balik atuh mangga lah. Nu penting mah bendahara be ulah ka mamananya. Ieu urang ngobrol sesuai tema, tingali tema dipayun. Jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan sifat tawadu, disiplin, sabar, dan jujur dalam bermasyarakat. Wow, amazing. Aya foto kula sagalanya, ngan foto nama palsu. Tuh, ja foto nama putih, asli nama aya geus asal senang bae. Foto nama jangkung, asli nama ayo geus asal bahagia bela. Ngan ieu teh Pak Haji ya urutna ditilep nu rapihnya, ulah dipake tutup WC. Hadirin hadirat, ieu urang mah ngomong malapah gedang lalaunan insyaallah nyampe lah. Allah Subhanahu wa taala ngaisra mi'rajkeun baginda Nabi tujuanana tilu. Anu kahiji Gusti Allah rek ngabubungah ka Kanjeng Nabi. Anu kadua rek nembongkeun kamuliaan Kanjeng Nabi. Anu katilu rek mere tugas ka Kanjeng Nabi. Geus abdi ngobrolna eta bae tilu lah, tilu bae ja tilok diapalkeun ibu mah. Ngajina barhobeh asal bubar poho kabeh. Boro-boro ngaji model kieu ka haji. Ieu makan ngaji model kieu ngaji siar. Ari ngaji siar mah pan sagala diaya-ayakeun kan ieu pot batur ge pararindah ka dieu. Ngaji siar aranna ge. Aya sound system ngaranna ge ngaji siar. Ari ngaji siar malah lain ngaji-ngaji amat. Jalamun ngaji bae serius isuk ka isuk rame ngagosip ieu. Jeung naon manggilan Kiai Kos kitu di dieu ge loba kitu ngomongna. Kan lamun ngomongkeun tukang loba omong itu Pak nu marake tiung. Beneran lah. Jadi pan urang mah lalaki disebut nageh kaum Adam, ieu mah kaum Hawa. Tingali bibir kula Adam mingkem lalaki mah tilok loba omong. Ari ieu mah Hawa cablak. Hayang bae ngomong, hayang bae komen, naon be diomong, kiai teu rame diomong, hajat diomong, eta lamun ondangan sungut ngecempreng bae barang dahar mah jojong bae. Setan doang sugan aing daging horeng laja. Dahar teu ngeunah di komen, dahar ngeunah tenda di komen.
Dahar ngeunah tenda di komen tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten di komen panganten kurang muncarnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten muncar tetep bae di komen panganten lalakina kolotnya. Ieu yakin ieu penceramah ge di komen basana ieu. Volume dileutikeun bae tong ieu feedback. Feedback bas eta bae efekna alitkeun bae. Ieu nyimpen salon utamana caket kana panggung jadi feedback teu tiasa diageungkeun. Nya abdi ge gaduh salon dirompok. Terusnya tos sakieu bae. Terus ibu terus nu kahiji Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah. Allah bade ngabubungah ka Kanjeng Rasul. Ari kitu kunaon Gusti Allah ngabubungah ka Kanjeng Rasul dina tahun eta disebutna Amul Huzni, tahun duka cita, karena Kanjeng Rasul ditinggalkeun maot ku jalma-jalma anu dipika cintana, di antarana istri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bu, wajar secara manusiawi Kangjeng Nabi sedih gara-gara ditinggal maot ku istrina. Rek naros ka ibu, lamun ibu maot kira-kira salaki ibu sedih moal? Moal cenah. Paling menang saminggunya geus 7 nama sabelah mata sabelah nama neangan nu ngalayad nu rangdang. Siti Khadijah eta geulis sugih bager, geulis sugih bager. Di Mekarsari aya Pak potongan lah. Siti Khadijah mah geulis sugih bager. Pan di urang mah aya geulis nama ngan cerewetna 17 setan aya. Geulis nama balangsak aya. Jadi Siti Khadijah mah geulis sugih bager. Sampekeun harta kekakayanana, harta kasugihanana habis pikeun ngabela agama Islam. Alhamdulillah. Bu, euy. Siti Khadijah mah hartana kekayaanana beak dipake ngabela agama Pan urang mah boro-boro aya panitia rajaban bae ge rek menta iuran. Aya naon ieu? Iuran rajaban. Tagihan baheula nu lain. Engke aing mah pandeuri. Begitu nu lain mah enggeus datang ka manehna tinggal kakak doang sorangan. Atuh enggeus ari enggeus mah. Ngomong ka pamajikanana, "Neng, iuran rajaban sabaraha?" 300.000. Ih, loba amat, lobaan ieu 10.000 besi. Kan ieu panyakit mah nu kararieu ka ieu. Siti Khadijah hartana beak pake ngabela agama. Alhamdulillah. Nu kadua Kanjeng Rasul ditinggalkeun maot ku mamang tercinta sebagai backing Kanjeng Nabi. Jadi urang kafir Quraisy ge rada teu waniun ka Kanjeng Nabi lamun didampingi ku Abi Thalib. Makanya kiai ge kadang-kadang kudu butuh backing palura. Palura harus jadi backing. Ieu mah boro-boro jadi backing urang mah hewa ka kiai. Aya nu hewa ka kiai. Aya bae meureunnya. Kiai susah diledek. Kiai loba duitna dianggap sombong. Eta bae ge kiai loba anakna. Aya bae tanu ngomong. Deuleu tu Ustad Maria loba anakna eta meureun tilok make calana ceuk saha. Ulah hewa ka kiai insya Bu euy eta kiai ngajak ngaji nyarekanan lain ku hewa tapi ku karunya
tapi kadang-kadang persepsi masyarakat salah menyikapina. Diajak ngaji ku kiai, ka hayu ngaji, kumaha jawabna, jojong bae ustad lah, neraka jeung aing surga jeung dia. Poharanya si eta mah di dunia keneh geus ngajakan babagi. Aya aki-aki geus teu pantes gede laga hulu ngapluk putih, huntu tinggal opat, nu dua geus uget deui. Diajak ngaji ku kiai, wah hayu ngaji, wah hayu ngaji, kumaha jawabna, gandeng dia ustad, budak kamari sore wawanianan magahan aing baheula ge dia keur waktu di sundatan aing nu mangkuna. Rek naon ieu mau sundatan sagala. Ieulah gara-gara teu mahkul hewa ka kiai. Naudzubillahi min. Terus ya terus. Lalaunan be asal datang be nya. Ya abdi ge moal ka mamana palurah kewengi di Cikedal Labuan, jadi santai be lah, ari geus teu kuat angkat tangannya. Nu kadua, kunaon Kangjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun, Allah rek nembongkeun kamuliaan Kangjeng Rasul. 124.000 nabi, 315 rasul, ngan saukur Kangjeng Nabi Muhammad anu di Isra Mi'rajkeun. Bahkan ieu Isra Mi'raj termasuk mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an. Alhamdulillah. Pan anu ngaran mukjizat eta amrun khawarikun lil adat minat tahadi. Perkara yang di luar konstatir, perkara yang tidak bisa dipikir oleh ilmu pengetahuan, tapi bisa kapikirna ku iman. Ieulah anu ngaran mukjizat. Bu euy, mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an adalah Isra Mi'raj. Nu kahiji Al-Qur'an. Rek naros ka ibu boga Quran di imah. Di mana nyimpenna? Keke pohoknya. Urang masuk salah kaprah. Quran disimpen di luhur erang-erang. Ngomongna supaya kuntilanak siunun. Di mana guruna eta? Kuntilanak eta siunun ari teu dibaca mah bener tah henteu. Urang mah lain meunang karamat Quran tapi Qur'ana ramatan. Coba rarasa ieu leungeun loba nyekel Quran apa loba nyekel HP. Doang pamajikan aing. Ieu mata loba maca Quran numpo Quran apa loba nempo WA. Oh, wajah-wajah WA kabeh ieu. Naon bae dijin status. Hewa kata tangga dijin status aya. Nanaonan. Curhat dina status. Kupingkeun ce man aroda ayata kalama ma Allahi falyaqra'il Qur'an. Mun hayang ngobrol jeung Allah, curhat jeung Allah, baca Qur'an. Ulah loba ngobrol jeung jalema, ulah loba curhat jeung jalema, nya dihareupeun urang masih ganu ngabela ka urang, ditukangeun mah hatena mah ngomong lebok tak ku dia. Bener tah henteu? Ulah loba curhat jeung jalema, mending keneh curhat jeung Gusti Allah Subhanahu. Jadi nyieun status teh nu rada bermutu atuh pamuda. Ieu mah status. Gawe henteu, sakola henteu, masantren henteu, ari nyieun status akan indah pada waktunya. Nu edan kumaha mimitina. Ini yang paling memprihatinkan, kejelekan rumah tangga kadang ada yang dipublikasikan di dunia maya. Aya tahu? Aya bae aneh ini. Catat teh, pasea mah pasea bae di rumah tangga mah teu aya rumah tangga nu teu pasea. Palurah ge sok pasea. Pasea teh loki. Pasea.
abdi ge anu cek batur kiai boga pesantren boga santri sok pasea tapi lamun keur pasea ulah sok dijieun status euy euy ieu mah statusna aku bertahan demi anak-anak pret. Teinget zaman baheula panganten anyar status nage selfie na motor gede cekrek terus dijieun status tulisanna kieu terima kasih sudah memilihku pret can nyaho kana gas beak si eta mah salaki gering lain dikerok lain dibawa ka puskesmas kalah diajak selfie cekrek aya tulisan di handapna status cakit lagi atuh sapanimbang nyaho kabeh salakina bengek lah bu mending lobakeun baca Qur mukjizat terbesar hiji Al-Qur'an anu kadua Isra Mi'raj ari nyacahkeun Isra Mi'raj nama bagian kiai di dieu dardir abdi ma'ala kadar hikmahna bae lah hikmahna kieu lanjut ibu ketika Kangjeng Rasul rek di Isra Mi'rajkeun dongkap malaikat Jibril malaikat Mikail wa ma'ahuma malakun akhor dan malaikat-malaikat yang lainnya kemudian Kangjeng Nabi dibawa ke sumur Jam-Jam pahtamaluhu pastalakuhu Kangjeng Nabi ditangkarakeun dibelah dadana min sugrotin nahrihi ila aspali batnihi dikaluarkeun hatena dibersihkeun hatena catet ku kabehan Kanjeng Rasul manggeus bersih hatena geus suci hatena kok dibersihkeun deui ieu pelajaran ka urang kabehan ulah ngan saukur sibuk ngadangdanan wajah tapi kudu sibuk ngadangdanan hate paham ibu komotalah anu geus kolot mah ulah dangdan bae mending ngalawudu nyekel tasbih ngaji Quran ka pangajian insya geus kolot mah beungeut diwedakan ge lain tambah geulis doang dodol supaan aya palurah ih nini tiktokan bae gereget aing mah nini tiktokan tap layar makanya budak hadrohnya lamun neangan jodoh ulah di Facebooknya loba nu katipu he nini 50 tahun boga Facebook foto profil geulis horeng pakai filter ngaran Facebook nage inces yang selalu tersakiti begitu diinbox kan ku budak ngora kajebak dari mana datangnya cinta dari Facebook turun ke WA dari mana datang kecewa pas ketemu mukanya tua geus lah geus kolot malah udah gede glaga ulah sibuk ngadandangan beungeut tapi kudu berusaha ngadangdanan hate insya bu hartina kieu beungeut dangdanan silahkan jeung nyenangkeun salaki belikeun skincare ka belikeun skincare ulang belikeun skincare oi ieu mah lain dibelikeun skincare kalah dibelikeun tepung sajiku laju beungeut batur kriuk eta ke ulah kabita ka pamajikan batur ka pamajikan sorangan ge ari diwedakan magelis ieu nya bunya denge ka kadang-kadang loba maido bae ka pamajikan maido bae tengi amat dia goreng amat atuh di dangdanan mah henteu pan awewe teh geulisna tergantung 3 faktor yang pertama faktor jangan dikasih efek bang gariung ulah dikasih efek nu pertama faktor duit tangis kieu bae nu kadua faktor kamera nu katilu faktor dari sanahnya memang saya tamang geus geulis ti baheulana ieu nya najan kukumaha ge geulis bae
ngan nu pertama faktor dari dananya ieu lain-lain ngomong lalagaan abdi aya dina fikihna kawajiban salaki eta min alati tandip eta alat bebersih berarti min jumlati skincare Pak ulah ngarasa teboga dosa yo ieu mah di kamar mandi odol sampai gepeng sampai diurutan yo sampai dipulintir-pulintir sampai dicokot peso dipencit odolna telah terjadi pembunuhan odol eta ulah disangka teu dosa terus ya terus ulah sibuk ngadangdanan wajah tapi kudu sibuk ngadangdanan hate urang masuk kana tema ieu abdi malapai ngomong kieu supaya nyambung kana tema ka haji panyakit urang teh kadang-kadang sombongna kabina-bina la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu darotin min kibrin moal bakal asup ka surga jalma nu dina hatena aya sifat sombong sanajan sagede bakatul hiber kadenge tah henteu kok sebegitu bahayanya sifat sombong gara-gara sifat sombong bakal hese narima pamagah ti batur ilah akibat sombong naudzubillahi min nu pinter ulah sombong kanu bod lamun eueuh nu bodoh nu pinter gawe naon bener teu Pak nu sugih ulah sombong kanu susah lamun eueuh nu susah mah nu sugih ge moal jadi sugih bener teu pejabat ulah sombong ka rakyatna jadi pejabat ge meunang ngangkat rakyat bener tante ya jadi urang ulah sombong nu boga ilmu ulah sombong ka nu bodoh justru ayana nu bodoh eta urang bisa ngamalkeun ilmu ieu bae ge abdi yo ceuk batur tukang ceramah tukang pidato najan pidato gagah menggelegar materi rapi nu hadir eueuh hiji-hiji acan rek kumaha jadong nu edan lepas makana teu pantes sombong maka dengan salat berjamaah kesombongan akan terkikis habis insya tingali lamun rek berjamaah ka masjid sendal mahal murah teu bisa asup ka masjid nu di wetan asup ka majlis nyang hareup kiblat nu di kulon asup ka majlis nyang hareup kiblat kabeh nyang hareup kiblat jeung di masjid mah tidak ada klasifikasi sanajan lurah palurah ari datangna ti meuri mah wayahna nangtungna di tukang bener tah henteu tidak ada ceritanya nih kosong ini buat palurah pokokna mah saha nu pangheulaan dihareup saha nu katimurian di tukang keur salat mah eueuh pejabat eueuh sugih eueuh susah sarua bae benar apa benar RT salat dihareupeun lurah begitu ruku Allahu Akbar kan eta bujur RT aya dina hulu lurah Pak jajal lamun lain keur salat ngamuk lurah nu paling parah ketika sujud pan suku RT aya dina hulu lurah tapi moal marah ngaranna ge keur salat artinya apa salat berjamaah cara yang paling efektif untuk menghancurkan kesombongan rek nanya ka ibu ari bapak masuk ngabohong yo ieu di masjid lamun subuh sok aya bu 200-an tapi ieu wajah-wajah meragukan ieu 100 mah aya meureun eueuh 50 mah aya meureun eueuh bae salaki ibuna ka mana hees bae wajar setan malalintuh subuh mabuk atuh teu deuk lintuh kumaha as-shalatu khairum minan naum hudang tapi bujurna doang pelentuh datang setan didiukan di juburna lep deui tinggal mata kiceup kiceup ari iman mah boga sih cek iman mah geura cokot sajadah salat setan kenceng ngagodana geus ulah salat sisimut bae tiris cek iman sajadah cek setan sisimut alhamdulillah barang rajaban mah imanna kuat dicokot sajadah dipake sisimut
berjamaah kudu daek berjamaah insya panggerak kaharti cacahan salat berjamaah eta ibarat meuli cau saturuy bah ieu cara makana cau-cau diomongkeun lah salat berjamaah eta ibarat meuli cau saturuy eta cau lamun dibeli saturuy bodogolna ge kabeuli butitina ge nu leutik kabeuli komo nu gedena nu seuhangna kabeuli tapi lamun salat sosoranganan doang ngajual cau disikatan dihoyaan mohon maaf bodogol mah tinggalin teu kabawa komo butiti mah moal laku paham tante ye lah pahamna doang jadi hartina urang kudu rumasa jelema butiti ye euy ieu ngahep-hep mikir lain ye urang kudu rumasa jelema butiti lamun ngarasa jelema butiti wayahna kudu daek milu jeung seuhang kabatur berjamaah pangajian insya di masjid pengajian poe naon Pak Jumat ngajina lobaan doang kieu henteu heuh nya puguh di kampungku lagi eta pengajian lalaki mah paling aya dalapanan eta ge nu diudag eta tihang tengah jeung tembok datang saurang kreh bebatu datang di saurang aing mah encok datang di saurang aing mah ieu suku sing sireumeun lajuna eta masjid doang puskesmas benya ieu mah keur ngomong pada urangna bae bu euy bu di Serang mah eta anu ibu-ibu tilok daek asup ka majlis anu imahna deukeut majlis di Serang nu tilok daek asup ka majlis nu imahna deukeut ngomong nage kieu lah di dieu ge kadenge ieu mukakeun jandela be ceulina kaluar eta berarti engke nu ka surga ceulina doang eta awakna mah kacepet jandela rumasa urang mah jalema butiti kudu milu jeung seuhang jeung batur yang pertama takabur insya Allah akan terkikis melalui berjamaah insya ngan abdi nitip ka ari berjamaah nu jadi imam teh kudu peka kasih makmum ulah mentang-mentang tahfidz Quran rakaat pertama Al-Baqarah rakaat kedua Ar-Rahman barang uluk salam nyileuk ka tukang leuwih hiji-hiji acan ari rek babacaan panjang mah ulah keur berjamaah keur sorangan ari keur berjamaah makan makmum henteu longgar kabeh waktuna aya nu rek naik kareta nu rek ka sawah nu rek berangkat ka Jakarta lamun rek papanjangan wayahna kudu musyawarah heula dengdeungeun magrib ieu mah kula jadi imamnya pertama rakaat pertama rek maca waqiah rakaat kedua tabarok paling icik jamaah sabodo ustad dia aing merek balik paling gitu lah ulah ta salat keur taraweh babat taraweh ieu pada urang nabenya ieu taraweh di masjid Sindang Sari ilamun taraweh anu laku imam nu gancang apa nu anca bah saruanya di kula ge sarua pugu pamuda ge lamun rek taraweh sok ngintipan jadwal imam heula bagian imam saya Ustad Agus imam anca balik ulah anca teuing ulah gancang teuing eta salat taraweh lain sosolatan tumakninah kudu beunang syarat jeung rukunna kudu beunang ieu mah imam taraweh doang dikepung bedul be Allahu Akbar subhana aki-aki menang 4 rakaat mabok kaluar utah bala-bala mingprit balik cek pamuda kamana wa mabok aing imamna setan doang kudu peka jadi imam ieu keur ngomongkeun berjamaah lanjut bersihan hate ulah sibuk ngadangdanan beungeut tapi kudu berusaha ngadangdanan hate anu kadua dina hate sok aya sifat hasud eta nya hasud lah nya hasud eta nya hasud
engke jeung mikir heula aing nama hasud eta SMS. SMS naon SMS? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, eta ngaranna tatangga kabeli kulkas Toshiba 2 pintu manehna nu nirisan, tatangga kabeli motor manehna nu ngebul, tatangga kabeli mobil anyar manehna naik ambulan, dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit ngadenge tatangga berangkat umroh paeh di rumah sakit. Nyiksa awak piceuna eta sifat dengki ka batur insya pugu ye abdi ge ka haji tukang ceramah aya bae nu sirik nu hasud ngomongna ge kieu ngeunaheun cenanya jadi ki serut mah nyekelan mik ge jadi duit be komo meureun lamun noleg mik mah atuh paeh dusun aing ampun lah ieu kupingkeun nya ulah cungar cengir teu puguh boleh boleh nyengir tapi kudu mikir. Lanjut. Hirup mangan saukur pasawang-sawang, pasangka-sangka. Urang hayang doang batur, horeng mah batur ge hayang doang urang. Bener teu bah? Jangan dikira yang banyak uang itu enak, senang, belum tentu. Abdi boga tatangga duit na loba cek urang mah kudu senang tasi eta hayang nanaon ge kabeli ternyata henteu senang teh hayang sate kambing ulaheun kolesterol darah tinggi hayang ieu ulah asam urat hayang ieu ulah kencing manis duitna mah loba naon daharna undur-undur bae ih beneran berarti hirup mangan saukur pasang-kasang. Ayat tatangga tiap minggu mau mobilan, boga mobil ieu. Ayat tatangga tiap minggu mau mobilan, catet ku ibu eta tatangga tiap minggu mau mobilan belum tentu rek jalan-jalan, sahanunya horek berobat jalan. Ye piceunana hate tina sifat sirik kabatur hasud kabatur insya. Kadang-kadang kan hasud mah kumaha jalemana patani hasud ka patani tukang dagang hasud ka tukang dagang bos hasud ka bos bener teu bah atuh sarua ustad ge hasud ka ustad deui asadun nasi hasadan al ulama bahkan nauzubillah panggede-gedean hasud adalah hasud di para alimil ulama naon sababna tidak menutup kemungkinan Pak alam dunia masih dijaga baik karena masih aya ulama jadi orang Yahudi orang kafir teh kumaha carana supaya ulama hancur nah datanglah berita anu sehingga ulama jeung ulama dibenturkeun dipaseakeun atuh lamun ulama jeung ulama dipaseakeun atuh babari masyarakat mah tinggal ngacak-ngacak doang bener tah henteu jeung di pikiranku kabehan kadang-kadang ulama anu nungtut mulai dicokotan diampihan berarti ciri-ciri imah narek dibubar Pak RT mana RT mana eta kan lamun imah rek dibubar barang berharga yang dulu diselamatkan isuk imah rek dibubar yo emas mana emas ampihan budak bisi kaurugan diampihan emas tipi diampihan jaimah narek dibubar alam dunia ge lamun rek dirungkadkeun ku Allah rek dibubar ku Allah jalema-jalema nu berhargana heula nu diampihan engke tinggal urang be nu bararodo yo urang mah ibarat bakul bolong Pak ibarat benan leleper bolong urang tapi kilang kitu ge mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun amin ya Allah ya Rabbal makana ieu dulur ieu masjid barometer umat Islam maju dan tidaknya masyarakat bisa dilihat dari masjidnya gede jeung leutikna iman masyarakat kumaha masjidna
tingali lamun masjidna bagus siga kieu sementara imah masyarakat biasa-biasa baik berarti imanna luar biasa. Aya nu kieu imah masyarakat mamega 2 tingkat make marmer guararaga sementara masjidna rombeng dekil kotor berarti tingkat keimanan masyarakat tersebut patut dipertanyakan. Paham tante ya? Ulah hook-hook pak ngabangun masjid mah ulah hook-hook. Man bana masjidan fi dunya banallahu baitan fil jannah. Jalma nu ngabangun masjid di dunia bakal dibangunkeun istana di surga. Amin. Ya Allah ya Robbal. Jadi kula ngomong kieu supaya aya sukses di Rajaban. Supaya aya tapakan. Ulah Rajabana doang tiap tahun tapi masjid mapa kosong-kosong. Jeung kudu dipikiran ulah sarakola kabeh ieu urang dieu. Kadenge tante boga anak 5 wayahna 4 mah tah sakola hiji mah ka pasantrenkeun ka. Lain kuna naon lamun eueuh nu masantren neangan imam ge bakal hese dulur. Bener tante? Nu ngadoa bakal hese. Berkat geus pabalatak. Jadi wong Serang malah kasih ngadoa ka haji. Preman ngacung wis kita besi ngadoa bisa terdek bisa Allahumma wajik anak waranginang anak wadodol anak kulantaran kabeh pada anak walhamdulillahirabbil alamin. Nu kitu mah lain ngadoa ngabsen kueh nu kitu mah pikiran ieu boleh nyengir tapi kudu mikir nyieun masjid hese tapi aya nu lebih hese mencetak generasi pengisi masjid. Piraku aya caritana salat diliburkeun ieu. Imam 2 eueuh hiji muriang mencret berat, hiji noong incu ka angsana. Adan geus komat geus cek RT pancan salat dak imamna eueuh teh. Cek masyarakat dia bae teh tanggung jawab dunia akhirat kan dia pejabat duniana. Waduh cek RT teh mah santren aing mah nunjuk ka RW. Dia bae we. Lajupan budak leutik di tukang ngalagu, ayo maju, jangan malu-malu. Suit RT jeung RW. Eleh RT kahareup kapaksa. Lain ngimaman horeng mah pengumuman. Cek RT teh para dulur berhubung imam urang eueuh hiji acan, ieu salat maghrib diliburkan. Ieu pikiran dulur. Ieu lain hanya sekedar guyonan. Bisa jadi kenyataan. Lamun teu aya nu semangat masantrenkeun anak jeung kula nitip ieu ngaji-ngaji anggeusnya main sore ieu ulah sok berat sabelah heuy kadang aya jelema berat sabelah ari kana sakola mah motor di motoran budak sakola ayeuna mah moldekeun motor Supra Piit mah moldekeun hayangna Nmax PCX motor keleknya jajan sapoe 30.000 ali giliran anak ngaji di majlis taklim hayang ganti Quran geh didedengekeun bae aya tahu cek anakna bah aceng mah moal ngaji kun kitu isin Qur'anna rombeng soek cek abana kajun ceng soek elos rombeng elos nu penting mah aceng rajin ngajina dong nu bener tah ngomong nama coba abah yang nempok Qur'anna soekna kos kumaha oh gampang ieu mah soek ieu mah tinggal ngelem doang Quran soek dilem atuh barang dilem alam taro jeung alam nasroh ngahiji ditanya kumana ari kitu aceng pelabah mana ngajina pelabah 2 alam tah eta berarti nganggap remeh kana urusan akhirat bu anakna ulah sakola doang tapi kudu titah ngaji. Terus ya lamun anak sakola mah ibarat melak kacang kaji. Melak kacang dipelak kacang berapa bulan sih? 3 bulan. Geus panen batu geus. Ari masantrenkeun anak mah ibarat melak duren, melak kadu. Angel kakahakan. Tapi kan lamun geus buahan memuaskan. Bener teh henteu?
Ari nyakolakeun anak mah sebatas anak sakola sarjana terus gawe terus gajihan kitu ge ibu sok dibere gaji ku anak lah dibere ge paling 100.000 kitu ge cangkeng kolot mah sampe encok ngasuh incu loba korban doang na di dieu ge nya bener tante pan ayeuna mah anakna mah garawe di pabrik incuna jeung mokolotna kaji sedangkan incu kuari mah di abdi mah di Serang geus teu bisa ngomong Jawa geus teu bisa ngomong Sunda Indonesia bae budak kiwari mah atuh mokolotna kawalahan ngalayananana ceuk mokolotna teh kamu jangan lulumpatan aja ini habis hujan ini leur ini nanti kalau kamu jatuh nanti bunas kamu itu pabelit ngasuh incu diupahan 100.000 atuh mending kena jadi pembantu kadenge munah ieu mikir ya ari nyakolakeun anak mah ibarat melak kacang jangka pendek ari masantrenkeun anak mah melak kadu sanajan hese kahakan tapi lamun geus panen memuaskeun hartina anak masantren mah can puguh bisa mere duit mah tapi nu jelas mah bisa ngiriman yasin lamun manehna maca Quran indung bapana kabagian ganjaran maca Quran lamun manehna salat indung bapana kabagian ganjaran salat minimal ibu lamun ibu keur sakarat rek nanya hayang dibacakeun Quran apa hayang dibacakeun koran cager ngomong namanya hayang dibacakeun Quran insya terus ibu lamun tos maut hayang dijarahan tah henteu ku anak hayang dijarahan tapi rek nanya heula osok jarah bu setahun sabaraha kali nya jarahna ge bari dongko bae jabajuna anyar kenehnya jarah setahun 2 kali aya be jarah rek hajat sieun kawalat meureun eta ge diomongan bae ku mamangna alek dia rek nikah mah jarah heula ka Madia atuh 15 tahun can pernah jarah bah jarah datang ka kuburan kulanglang kulingling kuburan mana teu panggih cek adina ka ari kuburan mah urangna di mana kitu cek kakana nyaho jaba heula mah di dieu ye pan ieu mah pindah teu bebejanya cek adina coba menta serlok pak pan polongo eta wayahna anakna titah ngararaji ulah sampai teu ngaji insya aya hiji daerah ampura lain galak pak aya hiji daerah kana ngaji lalawora tapi masya Allah pohara SDG S2 sampai MPD MCK segala ya MBK segala tapi nu masantren mah hiji acan ngomongna kieu teh ayo ngomongna masantrenkeun anak malah surem terjelas cenah masa depana ieu kula ge ka haji pernah lain pernah bekas mantan disebut jelema terjelas ku jelema begitu abdi nikah alhamdulillah pamajikan teh awewe pak alhamdulillah atuh awewe lah begitu nikah kan geger masyarakat kawin jeung santri terjelas goblok teh budak aing disebut jelema terjelas kan bener pugu lamun kurang-kurang sabar maka haji mitoha ge menang 8 bulan maka pangaruhan mitoha nu lalaki mantekan pacul bae handapun jandela belentrang nu paling sadis mitoha nu awewe ngebahan kotok be cek mitoha nu awewe kotok coba kali itu dia nyampal ka jauh ka rumah ka leuweung ka sawah aing mah sareuk-seuk ngeuleuh dia ngaringkuk bae suka aing kaing be ieu mah pernah tapi kan ngaranna ge melakadu angel kadahar 15 tahun dihina ku batur boro-boro mobil motor ge teu gablek boga motor hiji ge motor Supra Piit jok di talian karet 17 kali diselah karak hirup dibawanya mah sok ngisinkeun rek balik pamitan geus assalamualaikum motor pae jadi pernah ngalaman
ieu kula ngomong kieu supaya jadi motivasi ka santri teuing diledek los ku batur ulah kabita ka batur ya alhamdulillah ibarat melakadu angel kadahar jaki warima alhamdulillah gaji itu camat malewat jeung kula mah gaji mah kok mau lurah mahnya bener tante nu penting melakadu yuk belajar ulah ngan saukur melak kacang doang tapi melak kadu ngan satungtung nungguan kadu buahan atau kudu melak kacang maksudna paham tante satungtung nungguan kadu buahan melak kacang hartina ngaji terus sakola terus ulah sampai teu sakola kuari mah teu sakola mah nyasab ka kudu bisa bahasa naon kudu bisa bahasa Inggris pabelit kudu bisa bahasa Arab ternyata kula begeta anu Arab rada paham lah kitab di Mekah mah lain deui ka hajinya hese pabelit lain deui pabelit hartina ditu manggeus Arabna Arab beda ieu kudu bisa bahasa Inggris ceng sakola mah kudu ulah sampai teu bisa bahasa nyaho-nyaho kana open nyaho open lain bisi doang budak rawayan budak kidul ka kota kajayan Ramayana di lawangna aya bacaan open engke budak ulawa ka asup ieu mah open di lembur mah peranti manggang kue ieu lamun urang asup urusanana tutung ieu kan sok make tasdid ngomongna budak kidul mah kayak nungguan batur be heula aya urang bule asup blus be 15 menit negro nu kaluar tuh lah tutung cek aing ge ikan gara-gara tengarti open acan ya sekolah melak kacang ngaji melak kadu paham tante ya iya pan ceramah serius amat ya jarang-jarang ceramah serius kaji terus ya terus bersihan hate ulah sok sirik kamilik batur nu sirik mata urang mah iri neuleuta tangga anak nadek ngararaji eta malah nu boga pakaya sabodo amat kudu diirian hartina kieu urusan dunia mah kudu nempo ka handap kadenge teh ulah nempo ka luhur lamun urusan dunia nempo ka luhur eueuh ujungan dunia mah tapi lamun nempo ka handap mah adem kana hate urang boga mobil syukur Gusti abdi mah boga mobil daripada situ boga motor doang kahujanan cek nu boga motor syukur Gusti kula mah boga motor ge cepet lelempangan daripada situ boga sapedah doang cek nu boga sapedah syukur Gusti kula mah boga sapedah ge lumayan sapedah mah teu kudu di bensinan irit kana duit tapi boros kana kejo eta yang ngagues bae meureunnya daripada situ leumpang suku bae cek nu leumpang suku syukur Gusti kula mah bisa leumpang suku ge suku mah buatan Gusti ari sendal mah buatan jelema sendal makan dipake kebel-kebel ngaipisan ari suku urang mah teu make sendal jajal Pak lumpang 2 bulan lain ngaipisan ngakandelan bener tante ieu tarang buatan Allah jeung beusi buatan jelema beusi mah dipantek ku palu kentob tarang mah dipantek lain kentob nonjol keluar tu bedana buatan Allah jeung buatan urang terus cek nu lumpang suku daripada situ gempor sukuna teu bisa lumpang cek nu gempor syukur aing mah gempor ge daripada situ kamari paeh jadi lamun nulunak ka handap bae insyaallah adem kana hate ieu hikmah Isra Miraj dulur ngabebenah hate urang teh kan panyakitna ieu lah panyakitna teh hubud dunia sampai mau pohokeun salat dunia diudag-udag salat tinggalun dunia mata kudu loba hiji ge bisa ninggalkeun salat kan doang jalema boga embe leutik kesrek deui leungit asar tinggalun teu salat asar magrib tinggalun isya tinggalun neangan embe kesrek leutik hiji jadi ari rek mau pohokeun makan akhirat pakaya teu kudu loba pakaya saeutik mau pohokeun bae atuh komo loba mah bener tante ya bersihan hate hartina Kangjeng Rasul samemeh di Isra Mirajkeun kan dia bersihan hatena karena bakal berangkat di tempat suci
diberangkatkan ke tempat suci, bahkan akan berhadapan dengan zat yang maha suci Allah subhanahu. Engkena kadituna as-sholatu mi'rajul mu'minin, salat eta mi'rajna jalma mukmin. Wayahna keur salat mah hate takabur piceunan supaya salatna nyambung ka Gusti Allah subhanahu. Paham tante ya? Hikmah nu saterusna kieu ya. Kunaon sih Kanjeng Rasul dibersihkeun deui tadi rek nyang hareup Allah. Pelajaranana ka urang minimal ari rek salat nu rapih, nu bersih, nu suci, pake minyak wangi, pake samping nu bagus. Ieu mah kadang-kadang salah ari rek nyang hareup lurah jeung camat marapihna luar biasa. Celana licin disetrika peci lancip, make minyak wangi, sakitu karake rek nyang hareup camat. Tapi giliran rek nyang hareup Allah salat ngarana, aya keneh lalaki anu salat make kaos hadiah material, anu tukangna aya tulisan 3 roda kokoh dan terpercaya. Aya di dieu ka haji? Ih aya bae ampun aya. Kecuali nu teu boga eta mah teu diomong. Ieu mah di imah bajuna loba ge. Piraku salat make kaos 3 roda. Nya ngujikeun sah masah ka haji, tapi mohon maaf, man tarokal adab fahuwa dob. Jalma nu ninggalkeun adab tata krama sopan santun fahuwa dob. Dob eta naon ka haji? Bayawak. Jalma nu teu boga tata krama bayawak ngaranna. Rek nyang hareup Allah kudu rapi tah karena urang rek nyang hareup Gusti Allah subhanahu. Ikula mikir satekar kebek ieu ngomong supaya nyambung jeung tema. Paham tante ya? Timbulna disiplin. Lain kahayang-kahayang kana hayang kalem ku jelema, disiplin ngaranna. Lain hayang kasebut ku jelema, disiplin ngaranna. Ieu nya hartina kieu aya kan kiwari anu tukang pidato teu make peci, make calana panjang, make kemeja, mangga eta mah hakna. Tapi kunaon sih urang mah ti Banten make gamis, make samping, make sorban karena ilmu eta indah, urang tiang ngindahkeun ilmu dengan bapake. Paham tante? Kiai baheula lamun rek ditanya urusan ngaji manehna pakai sorban, pakai udang-udang, ngagungkeun ilmu. Paham tante ya? Jadi kula ngomong pidato pakai gamis, lain ciri jelema soleh Pak. Hiji atuh ngagungkeun ilmu. Anu kadua supaya ngabedakeun penceramah jeung RT gitu. Nya bisi pahili doang. Ya, pernah baheula abdi diundang ceramah pake arana ge lah jelema mah neuleuh materi bae ieu ka haji. Mawa motor Supra Piit, make jubah henteu make sorban ge henteu. Kula diuk di juru sameot be sorangan. Padahal kula penceramahna, nu nanya ge hiji jacan. Cek panitia, datang kiaina teu nyaho. Aing di juru sorangan duh nanya-nanya can. Di hareupeun batur mah anggur, jeruk, di hareupeun kula mah eueuh. Begitu kula dipanggil ku MC eta nu ngondangna harita lurah, lurahna teu hadir. Jadi lurah nyumbangkeun kiai ka masyarakat. Atuh kula tita hadir disangka nu ngahadir meureun nya, disangka nu hadir kitu. Geus berarti ieu ngahaja make jubah make sorban ge supaya ngabedakeun penceramah jeung RT kitu ka haji. Ieu lain jalema soleh ge. Lain kula ge lain jelema bener. Mohon maaf keur palebah dieu mah mungkin imana lebih gede ibu-ibu dibanding kula. Amin. Palebah dieu mah imana lebih gede ibu-ibu dibanding kula. Kula mah datang ka dieu ge atuh aya harapan. Aya meureun satik mah nya. Aya datang ka dieu ge. Tapi ibu-ibu rek datang ka dieu rek saha nu mere duit coba. Tapi alhamdulillah maksakeun berarti iman ibu lebih gede daripada kula. Alhamdulillah. Jadi teu kudu ngarasa aing panggagahna pangsolehna. Hampura bah
Iya dipanggil kiai gede lembur batur, dipanggil ajengan gede lembur batur, tadi ge ku MC dipanggil al mukarom, kajin lah asal almarhum be cekan. Di imah macan pernah sugan cek pamajikan mangga al mukarom geura dahar. Eueuh can pernah. Paling ge pamajikan menyebut AA. Aan celokan meureun. Nyebut AA ge biasa be mulud rajab gitu. Hari sapar mah biasa bawa padia ngaringkuk bae pondok bool. Atuh panjang malah panjang mah atuh panjang bol mana kumaha mawon aing. Tapi urang mah geus kudu nyaokana kudrot ka ari ieu mah kan awewe ya menurut penelitian ieu ngomong kabet Pak son utamana di dinya ka nembakana culik pabulit terus ya terus oh, ibu mangadaekeun ngeunaheun ieu mau ngomong pabulit otak son utamana nya hareupeuna culik kula engke mah lamun rek acara son utama ulah nembak kieu kieu ngaguang-guang terus ya terus nya artina pelajaran hal sepele tapi bisa mempengaruhi paham tante ya hal sepele padahal nama masalah nyimpen salon doang jadi kieu lah terus ya terus aduh Gusti host nasib aing meureun nya aduh menurut penelitian memang ari awewe mah cenah ge sapoe sapeuting eta butuh mengeluarkan 20.000 kata Bang. Ari urang mah lalaki ngan 7.000 kata. Jadi wajar lamun ieu ngecempreng bae eueuh salaki gejing bebek ge jadi pas ya. Ajar. Hingkeun bae mana mah keur ngudag target mah nama. Keur ngudag target. Kudu ngameunangkeun sapoe 20.000 kata. Geus urang mah ulah ngalawan panyah. Ulah ngalawan cekolot rumah tangga lamun hayang awet kudu repok rep jeung pok lamun salaki rep pok pamajikan ngomong lamun pok-pok pas saya urang Pak moal meunang pas saya ngalawan nu ieu moal meunang yo ieu mah ras terkuat nu bisa ngelehkeun dieu malaikat Ajrail doang Kang ras terkuat ieu mah mawa motor gesen kiri belok kanan saya eta mah bener tah henteu geus ulah ngalawan urang mah sarua korban ieu ge sarua bae ulah ngalawan lamun salaki tilok ngalawan ka pamajikan engke di surgana babari siksaanana geus beak di dunia Kang terus ya terus picenan sombong picenan hasud salat berjamaah ke kieu ge ya di mana urang geus daek salat berjamaah rapihkeun salatna pan beres salat berjamaah sok sasalaman tuh sallallahu ala Muhammad bener tah henteu pikiran lamun sasalaman unggal poe sapoe 5 kali piraku rek pasea bae bener tah henteu di dieu sok aya nu pasea Bu teu aya dieu mah nya tawak polisi teteh di dieu mah bahkan kudu akur jeung dulur ulah sok pasea jeung barai cek Imam Ghazali kan kieu kun kaliadaen urang ieu kudu doang leungeun ieu leungeun mah lamun kenca ateul garo ku katuhu lamun katuhu ateul garo ku kenca kitu kan jadina urang teh kudu siling tulungan terus lamun katuhu kan tukang ngitung duit ngahuapkeun sangu kenca mah pembersihan gitu tapi tilok pasirikan justru cek katuh teh tenang bae kenca sanajan sia tukang ngisang engke dibelikeun jam tangan dia ku aing paham tante ieu eta bermasyarakat kudu kitu wala takun kal udunain jangan seperti dua telinga pikiran dulur ieu cilik katuhu cilik kenca dipikir-pikir mah deukeut dijengkalan ngan aya sajengkal tapi ternyata deukeut ge saumur-umur can pernah panggih eta paham tante deukeut tapi telok pang dulur jeung dulur henteu ak baraya jeung baraya sok pase di Sindang Sari sok aya kene siling anteuran jeung dulur heuy iku masih nu aya eueuh ya di Sindang Sari sok aya kene siling anteuran jeung dulur lestarikeun ulah dileungitkeun eta pelajaran kolot baheula ulah nempo naon anu dianterkeunana tapi tempo pelajaranana cek indung baheula ka abdi ceng ieu baskom koneng anterkeun nya ka Panimbang baskom hejo mah anterkeun tah ka Cijolang
tabaskom ieu mah tah anterkeun tah ka bahbul atawa ka mana bae. Pan anak nanya, "Ma, ari kitu eta nu di Cijolang saha?" Tah eta mah bibi dia ceng, bisi mah eueuh umur, dia kudu ngolotkeun ka bibi dia. Pan keren eta. Ari eta nu dipanimbang saha mah? Tah eta mah mamang dia anu baheula ngabeakeun pakaya eta. Tuh kan. Secara tidak sadar orang tua kita memperkenalkan kepada saudara lewat media yang amat sangat sederhana nganturan. Jadi nganturan teh penuh filosofik, ulah dileungitkeun, ulah nempo naon anu dianterkeunana, tapi anak sinah wawuh jeung baraya. Alhamdulillah ulah doang ceuli deukeut tapi tilok panggih. Terus ibu, ih ngomongkeun ceuli teh naon? Ai ieu kula teh mah jam ieu teh kuat. Terusnya ceuli katuhu jeung ceuli kenca ieu. Ceuli katuhu make anting, ceuli kenca henteu make anting, betah moal kira-kira. Moal. Ceuli mah rada gebleg ceuli mah. Ai leungeun mah sok siling dukung gitu, masing-masing kalakuan. Ari ceuli mah pugut teu bener. Ngomongna kieu, lamun rek make kabeh. Lamun rek henteu kabeh. Ieu kan palebah dieu gorengna jelema palebah dieu ka. Manehna ngawarung tatangga ngawarung kumaha ngomongna lamun rek maju kabeh lamun rek bangkrut ih rek naon ngajakan batur bangkrut ya jojong mah sorangan bangkrut mah ieu ceuli goreng ieu sok sirikan ka milik batur aya tatangga kabeuli emas ngarawang bae nu boga emas naongkoh di kadang teu waragang ondangan boga emas kongkorong 3 tingkat dikaluarkeun ditempokeun ka batur dibikeun mah henteu di dieu terus ngambai ka dieu ulah sok gede laga ondangan mawa kongkorong panjang-panjang lain kuna naon bisi parasmanan nyangkol hulu tongkol doang cek baturna he pangrasai gandul mah emas pan sia mah pan nu tukang ngomong mah hayang beta ngomongna deuleut tuh ku sia tuh emas nama gede eta hutang nama sabeuheung eta cek ulah marek naon open nanya mas batur hutang batur milu mayaran moal sugan tahu di nu ngomong nu kadua ngomong heuy ulah salah aing mah nyaho gede ge Singapura tama rek Singapura terek emas asli ulah sok openan sugan tahu di nu ngomong nu katilu ngomong lah bagus ge emasna doang jelema mah hauk eta deui pan telengas sugan tahu di nu ngomong nu kaopat ngomong 20 gram ieu aing ge kabeuli mun boga duit mah atuh sasaha ge ulah doang ceuli lamun cek ceuli lamun rek make kabeh lamun rek henteu kabeh lamun torek sabelah cagur sabelah kumaha ngomongna lamun rek cagur kabeh lamun rek dengkok kabeh ikan gorengna ceuli ulah hayang sarua bejeng batur paham tan teu Bu hartina pan salat eta aya kudu yukimuna salat pennya hartina yukimuna sholah eta iyalah doang kieu tawadu disiplin sabar dan jujur jadi kalakuan sholat urang tadi diterjemahkeun diaplikasikeun dalam kehidupan sapopoe alhamdulillah kieu urang mah heulana aya syariatus sholat aya thariqatus sholat aya haqiqatus sholat ieu mah rada hese ngomong nanya aya syariatus sholat aya thariqatus sholat aya haqiqatus sholat bisi encan nyampe kana hakikat sholat mah teuing burunglah thariqat sholatna bisi can nyampe kana thariqat sholatna geus urang mah syariatna be sholatna hartina sholat eta syariat eta perjalanan kudu kadeuleu mun takbir lamun ruku lamun sujud eueuh caritana dina kitab salat cukup ku niat jadi kudu kadeuleu salat mak secara syariat takbirna Allahu Akbar ngan urang mah nya Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak eta takbir urang mah konsepna referensina sapinah batul qorib gitu ulah nurutan batur urang mah ngangkat leungeunna khudwa mankibeh Allah sakieu Pak sakieu ya Allahu Akbar sakieu aya nu ieu kan nu sok luhur ting ulah Pak
aya Allah luhur saya tama ditanya kukula kayak ngangkat leungeun dina salat duhur amat gandeng ustad yang mah moal uji-ujian jeung pangeran mah teu bisa kitu tetep kudu make aturan aya nu kagigir bae Allahu akbar bahaya bisi mantok hulu batur doang nyamanna cincin sede jengkol pan nah makana ieu salat kudu diajikeun salat kudu diajikeun supaya engkena aya syariatu salat sanggeusna bisa syariatu salat kudu thariqatu salat aplikasikeun hal-hal positif dina salat dalam kehidupan sehari-hari insya ya terakhir jasa salatna kudu dielmuan kudu diajikeun ulah sampai tengaji mudah-mudahan beres rajaban dararaek ngaji amin abdi boga nadom biasa seperti biasa ulah bosen bu ibu bosen tante ya jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat colongopnya jalma balik haji diiringku tiluan doang jalma balik haji diiringku ndek moal ya jalma lempang ngaji dina jangjang atuh make lagu jalma balik haji diiringku eta lempang ngaji pak dohiriah nama lempang suku tapi ternyata saking mulia-muliana jalma nurek ngaji eta malaikat Jibril meberkeun jangjang ngamuliakeun jalma nurek berangkat ngaji hebat tah henteu keren tah henteu ulah hebatna doang kudu kabitanya ngaji ulangi deui jalma lempang ngaji dina jangjang jalma balik haji diiringku balik haji diiringku malaikat mun dipanimbang di dieu di Mekarsari karak aya nu balik haji kan urang sok nyampuran ka imahna hayang naon eta korma mah loba di pasar ge hayang tasbih lah tasbihna ge tilok dipake gantung bae hayang naon hayang menang rahmat ti malaikat hayang menang sholawat ti lamun sholawat ti Allah bimakna rahmat lamun sholawat ti malaikat bimakna istighfar hartina hayang dipangpentakeun hampura dosa ku malaikat karena jalma nu kakarak pulang haji pulang umroh eta diiring ku para malaikat alhamdulillah ulangi jalma lempang ngaji dina jangjang jalma balik haji diiringku sugan beungeus dikieukeun mah kabita insya ieu mah boro-boro kabita nu ngajak ngaji mah di majlis geus gagawaran bae ibu-ibu sekalian hari ini sarua dong ditu eta janganlah kita sebab itu nu teu beukeun ngaji manembal di imahna jojong bae teh sarwiti aing mah moal tuh lah rek nyeusehan kokolor eta ku nyambung bae salaki cenah ditahan sa ngomong eta salaki bu ngajinya bunya ngajinya ya urang simpelkeun Kangjeng Rasul sebelum diisrokan di belah dadana dibersihan hatena wa malaahu dipinuhan ieu hatena ilman hikmatan hilman hartina sanggeusna urang balajar ngabersihkeun hate eusian ieu hate urang ku ilmu kudu daek ngaji insya jeung ngaji nu sabenerna mah lain di dieu lain dina rajaban kula mah hanya sebatas dakwah ngajak kasah atuh ngajak kawak sorangan teu pisan-pisan magahan kabehan urang siling ingatkeun siling elingkeun karena jelema mah kan aya salah aya bener anu tilok salah mah malaikat bener bae anu salah bae mah tilok bener setan pak urang mah jelema kadang salah kadang
lamun keur bener meureun keur katempelan malaikat, lamun keur salah meureun keur katempelan setan. Tapi rarasa ieu awak lolobana katempelan naon ya? Alhamdulillah, terima kasih sudah jujurnya. Jadi di mana orang ngupingkeun ceramah agama kiai ulah asa dipagahan ku kiai. Jadi ngarasa diingetkeun awak masing-masing. Insya Allah yuk rarasan ingin jam lebih cacahan. Mudah-mudahan saeutik lobana aya hikmah jeung manfaatna. Hampura ieu ngajina supaya bebenangan, supaya semangat rajaban, supaya masjid loba nu ngeusian. Insya Allah sakitu nu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun diapunten. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.